Anaking jimat awaki basa ma mulung tanjung rebun-rebun di pakarangan nu remis kene harita ke kakandungan ku hidup geus 4 tahun katukang emak nyipta mulung bentang numarurat peting tadi bentang sengit di tiran pangangguran anaking jimat awaking basa ma mulung tanjung rebun-rebun beten kesangka aya nu datang di gunung rek ngabejakeun bapa hidup nu 4 poe teu mulang ngepung gunung pager bitis cenah tiwas peting tadi layona keur kadiekeun dipulangkeun harita waktu layona geus datang macerik ieu bali lihat ras kahidep ieu nakandungan utun inji budak yatim dede harita waktu layon geus digotong ma inget ieu kana tanjung dikalungkeun pasaran kembang asih panganggesan ieu di dua anaking jimat awaking lamun emak mulung tanjung rejeng hideung kasuat-suat nyapi pikiran tapi na kedana teh ku hariring hariring eling ku eling
kana Tanjung nu dipulung Kembang Tanjung nu nyingitan pakarangan nu nyingitan hate urang